bayan anu kakocak pinter tapi bodoh, bodoh tapi pinter tina kunduk caturna jeung itu nyaeta meunang ilham. Sejak usaha neangan pamumpa jiwa pikeun maraban keluargana. Kumaha ketakna si Kabayan sumangga nyanggakeun pintonan drama dina carios si Kabayan miara hayam. Si Kabayan cicing di buruan imahna sabari diuk sila tutu, terus ngagarecek ceulik ku bulu hayam. Datang Nyi Iteung sabari jengkel ambek kitu. Kabayan kunaon carita digerak wae. Naon cika ditu kaluman teu boga salaki teh ngalara suluat teh cika ditu. Orea pondokna. Naon minjem eta ka si Abah. Si Abah mah sok diambekan jauh bisi tadi hutang deh. Si Kabayan tuluy keluar indit neangan Ci Itoh, nanyakeun golongan naon anu cocok pikeun usahana. Tekung si Lila kapanggih jeung Ci Itohna. Geuning maneh Kabayan reka mana euy. Gua arek ka imah maneh. Aya naon Kabayan meuni rarawas kieu. Tong rareuas ceuk, da moal ditagih. Ieu kuring teh arek nanya diajar wiraswata. Oh kitu. Kumahanya? Kumaha mengulah pungkoy. Abung teu boga urang mah balong lagi. Kuyu atuh. Bung atuh kuy mah leutik. Ya lamun hayang gede usahana mah modal tadi kudu gede atuh. Oh hayang gede endog nama ngiwu domba we atuh. Oh heueuh, pinter geuningan maneh teh. Teu lila si Kabayan manggihan si Abah jeung si Ambu rek ngajakan kerja sama. Cing, gas euy. Salam. Asek minjem duit ya mah. Heeh pasti minjem duit. Boro-boro minjem duit ke kamari ge kan dibayar teh bah. Atuh ka dieu teh. Eba urang sareng ngajakan kerja sama ternak ayam lamun dogan hasilna orang bagi dua arek wah. Si Abah jeung si Ambu teh rek diskusi heula saencan ngaheueukeun arek kerja sama. Yang geus atuh mah tutup urang ieu. Yang geus berarti ajakan. Geus berarti. Saenggeus si Abah ngaheueukeun rek kerja sama, si Kabayan langsung neangan hayamna. Teu lila kapanggih si Asep. Sep. Euy, Kabayan, mana wae ya, Sep? Janjian kieu rajin sia sasapu. Nah, terbala we. Nah, mana teh Kabayan. Jadi biasa lah. Urang kan jeung si Abah teh geus kerja sama arek ternak ayam taduaan. Terus jadi urang teh ayeuna arek neangan tukang hayamna. Jadi maneh nyaho teu kira-kira tukang hayam di daerah dieu lah nu deukeut. Asa inget da, tapi di mana nya? Oh heueuh, di belah kulon, deket kuburan anu si Agus anakna Haji Abdul. Di dinya mah marurah hayamna. Marurah di dinya. Coba orang yang neang kadinya ngeuli 2 pasang mah. Sep, ayeuna arek yang heula tukang ayamna. Nuhun Sep. Siap. Ade hati-hati Bang Bayan. Siap, Sep. Geus eta si Kabayan langsung ngadatangan mengajual hayam. Geus kitu si Kabayan ngadatangan si Asep bari mawa hayamna. Super molor kan. Nunggu kan. Woi, molor pagawai ka belum? Kabayan. Kabayan. Euy, molor we na ayam teh. Beunang ieu ngan aya sapasang diborong tadi ge cenah mah. Usaha. Teu nyako ama-ama. Murah. Tuh, gede tuh. Teu lila si Kabayan manggihan Ci Itoh rek ngomong manehna teh teu jadi miara domba teh. Oh, itu. Orang terjadi miara domba teh euy. Kunaon? Mahal teuing boga duitna. Jarina eta miara naon? Hawa hayam ya 2. Oh heueuh. Saenggeus kitu si Kabayan ngadatangan si Abah jeung si Ambu. Euy, Abah teh. Adi lho di saung. Tadi heeh. Betul.
Assalamualaikum. Am. Bah, ente geus aya pan? Wah, bener itu teh. Dengan sapasang geus beak di dituna. Bayar tuh. Geus aya di kandangan itu di 5 orang. Beli di mana emang? Beli kesama di si Agus anakna Haji Abdullah. Yang geus satu aja nama urusan kumane mun geus endogan. Kayak kumane bikin dokternya ka abahnya. Ya, tapi bagi dua, ku abi dicopot heula. Nya sok. Ya, siap, siap. Saenggeus 2 bulan eta hayam teh endogan terus si kabayan teh langsung mere endogna ka si abah jeung si ambu. Bah, Bu, aya naon teh bayan? Ya, aya tos areng doga. Abah jambu hayang teu. Tuh hayang menta sawarehna. Dah, canda heula ye, wadah. Nog teh sawarehna dan sabagian opat. Baik atuh emang dogana baraha hayam teh. Ngandalapan mandi opat di nyokotna. Baik atuh. Keke pasti ngalobaan di ieu. Bah, arek balik heula urang geus burit. Pokoknya atuh nuhunnya hayam geus diurusan ke semoga hayam sing baradak jeung lobanakan. Ya, teh naon arek Nya atuh. balik heula. Nya. Salam. Singkat cerita si kabayan geus sukses jadi pengusaha ternak ayam. Jadi kesimpulan nu bisa ku urang cokot dina cerita ieu nya eta tong cicing wae nganggur gerak teangan pagawean.